Alas ya besti kebiasaan di balik gawe teh pasti we sanggup hayu urang nyangu heula ieu teh mahilah saliter oge. Tuluy we bawa kacai urang isikan lah besti ieu teh budak teh hayang emih cenah untung we aya bapana geus we antepan cenah ku bapana diolahkeunana. Heeh panan besti lamun misalna leungeunna loba mah digawean ku sorangan da ieu teh leungeunna kur dua can nyangu can itu can ieu ge benahaneun loba besti. Tah ayeuna mah beasna geus di kumaha urang tuluykeun urang cetrekeun kana mejikom pindah di ka dapur arek naon cenah ka dapur di ieu biasa aya tarigu nu kudu diwadahan da asa ngararewa ninganan dina plastikna mah. Teuh kalkah ngagorolong ka belah dinya cicing coba di dinya ulah ngagorolong deui teh aya wadahna kur opat anu warna bodas kieu teh kajeun lah barareda oge aya nu oren aya nu bodas kieu. Emang kebiasaan besti walaupun wadahna geus bersih ge kudu we dilapan supkeun teriguna kana eta mah hining sakilo sawadah kieu teh. Sabenerna mah besti biasa meuli tarigu teh nu parapatan ngan asa kurencen kitu meuli parapatan geus we meuli nu kiloan ayeuna mah. Pasti ilik-ilik teh aya caian saeutik lapheula besti soalna ieu teh tutup tarigu besi nyeplek teh. Tuluy pindah kana wadah hiji deui ieu teh aci bestinya aya meuli aci mah kur sakilo ngan aya sesa saparapat efek teh aci mah teu mahi ninganan kana wadah kieu teh geus we dibagi dua tadina mah di kana wadah orenkeun gede teuing pindahkeun we kana bodas ieu. Sup kana wadah tah anu ieu mah geus mahi mah ditutupan simpen tumpukeun kana eta jiga naonnya bararodas kieu ieu mah besti tuluykeun ieu sawarehna supkeun. Ieu si kacang tinggalin hayo kacang ararasup kana eta. Hiji-hiji ari kacang mah da meulina parapatan tadina mah langsung we hayang kiloan diberena kur parapatan kajeun lah urang asupkeun tuluykeun kana erak meh hararaneuteun cicing di dinya nya ulah ka mana-mana. Tarigu geus meunah kacang geus meunah hayu urang tuluykeun kamari teh dibere cau ku amih teh cau tanuk cenah dikumahakeunnya digoreng tapi sok haseum cau tanuk digoreng teh. Salain dibere cau teh nana ge dibere ketan hideung besti ari olah ketan hideung dikumahakeun coba cik bere saran soalna can pernah olah ketan hideung teh nana mah. Aya nu ngomong cenah nya besti jieun we cenah peuyeum ketan hideung teu bararisa nya nu kada ditu mah lamun ngadaharna mah bisa hayu urang tuluykeun ngaduruk runtah ieu kot meuni loba kieu. Euleuh biasana mah hujan besti burit kieu teh tapi ayeuna mah ninganan halodo panas dinya. Diilik-ilik juku teh geus jararangkung ning besti ieu mah kudu dititah baba deui tapi sok haroream sasapuna sok cararangkeul awak teh nyeri awak pokona mah mun beres nyapu teh. Ayu urang ka jero pas ditempot teh da sangu can asak geus we urang nyieun cau gorengnya heueuh besti da kumaha deui lamun misalna can asak sanguna mah nya ada angan gigih da teu ngeunah keremian heueuh apal besti wadahna naha leutik cenah pan lamun wadah gede mah sok tara erep besti geus we dina wadah mangkok leutik kieu tah geus jadi kieu teh pesekan we cauna tapi anu ieu mah cau kapas besti soalna nu hiji deui mah cau tanuk sok rada haseum embung. Ieu budak galing kalkah ngagok-ngagok titah ngeser teh anger we ngahalangan di dinya cicing tong ka mana-mana pasti kunci lila teh kalkah mangkat ieu pangmiceunkeun runtahna ka bujang teh dipiceun meureunnan tapi ieu nya sahiji deui tuluykeun cetrekeun komporna urang olahkeun langsung. Biasana mah besti lamun ngagoreng cau sakit teh sok tara erep teuing kumaha mah ngagoreng saeutik kurang ngagoreng loba-loba teuing teuing sabodo teuing pokona mah ayo we urang goreng nu ayeuna nu aya. Heueuh teuing kunaon mah besti sok nyesa we lamun dicaneut teh ieu sup-supkeun sina berenang ngojay kana jero minyak panas ka dinya. Tuluy diangkat besti da geus asak kitu geus warna koneng kieu mah aya sesana asupkeun we goreng deui ulah ditinggalkeun lila teuing bisi tutung